Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Alhamdulillah dinten ieu urang biasa diajar bahasa Sunda sasarengan. Satu acan diajar urang maoskeun basmalah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Pangajaran bahasa Sunda dinten ieu nyaeta ngeunaan mikaweruh kecap wawanohan. Minggu kamari urang sadaya parantos diajar ngeunaan wawanohan. Aya nu emut keneh, naon eta wawanohan? Leres, wawanohan nyaeta perkenalan. Ayeuna dinten ieu aya sababaraha hiji kecap, ada beberapa kata nu berkaitan yang berkaitan dengan perkenalan. Nah, simak dengan baik ya. Anu kahiji nyaeta nepangkeun. Nepangkeun ieu hartosna di bahasa Indonesia nyaeta perkenalkan. Tah, nepangkeun perkenalkan. Contoh kalimatna nepangkeun nami abdi Rudi. Nah, janten jelas ya. Nepangkeun di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan perkenalkan. Lajeng nu kadua nyaeta rorompok. Rumah ya. Kata rorompok di dalam bahasa Sunda, di dalam bahasa Indonesia kita artikan rumah. Di sini ada contoh kalimatnya. Rorompok abdi di Jalan Cendrawasih. Rumah saya di Jalan Cendrawasih. Jadi, rorompok di dalam bahasa Indonesia artinya rumah. Lajeng, caket, dekat. Kata caket di dalam bahasa Indonesia, kata caket di dalam bahasa Sunda, di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan dekat. Sakola Dani caket sareng kantor pos. Sakola Dani caket sareng kantor pos. Sekolah Dani dekat dengan kantor pos. Tah, eta ngeunaan kecap caket. Salajengna aya kecap ngawitan. Tah, ari di bahasa Indonesia ngawitan hartosna mulai. Contoh kalimatna, dinten Senen Vita ngawitan deui lebet sakola. Hari Senin Vita mulai lagi masuk sekolah. Janten kecap ngawitan di bahasa Indonesia disebut oge mulai. Teras aya kecap kawitna. Kawitna di bahasa Indonesia disebut oge asalna. Contoh kalimatna, Bunida kawitna ti lembur Tanjung Kerta. Bunida asalnya dari desa Tanjung Kerta. Ya. Tah, kawitna teh ulah hilap hartosna asalna. Ya. Tah, eta tadi sababaraha hiji kecap ngeunaan wawanohan. Ayeuna hidup ku ibu di pasihan pancen kangge mumi. Tugasna nyaeta jieun contoh kalimah tina kecap nepangkeun rorompok caket. Masing-masing kalimat hiji. Janten hidup ngadamel 3 kalimat. Hiji ngangge kecap nepangkeun, hiji ngangge kecap rorompok, hiji deui ngangge kecap caket. Tiasa ditulis dina buku tulis, pamiatos dikumpulkeun ka ibu guru. Sakitu wae anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosana.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.